Jamun budak kudu kainu bagus pasti kadure jeung barayat kudunya angkat kasih ka Gusti urang sadaya sumujud lahir jeung batin budak kudu kainu bagus pasti kadure Lamun budak kudu tunggu tak indung bagus pasti kadule jeung balaya kudunya asa asih ka Gusti urang sadaya sumudut lahir jeung batin budak kudu tunggu ka indung bagus pasti kadule jeung baraya kudunya asa asih ka Gusti urang sadaya sumudut lahir jeung batin budak kudu tunggu ka indung bagus pasti kadule jeung baraya kudunya asa asih ka Gusti urang sadaya sumudut lahir jeung batin budak kudu tunggu ka indung bagus pasti kadule jeung baraya kudunya asa asih ka Gusti urang sadaya sumujud lahir jeung batin lamun budak kudu tunggu ka indung bagus pasti kadule jeung baraya kudunya asa asih ka Gusti urang sadaya sumujud lahir jeung batin lamun budak kudu tunggu ka indung bagus pasti kadule jeung baraya lamun budak kudu tunggu ka indung bagus pasti kadule jeung baraya kudunya asa asih ka Gusti urang sadaya sumujud lahir jeung batin lamun budak kudu tunggu ka indung bagus pasti kadule jeung baraya kudunya asa asih ka Gusti urang sadaya sumujud lahir jeung batin lamun budak kudu tunggu ka indung bagus pasti kadule jeung baraya kudunya asa asih ka Gusti urang sadaya sumujud lahir jeung batin lamun budak kudu tunggu ka indung bagus pasti kadule jeung baraya kudunya asa asih ka Gusti urang sadaya sumujud lahir jeung batin dua lamun budak kudu tunggu
Lamun budak tubuh kaindung bagus pasti kadulur jeung baraya gurunya asa tasih kagusti urang sadaya sumujud lahir jeung batin. Lamun budak kudu tunggu kaindung bagus pasti kadulur jeung baraya kudunya sarta asih kagusti urang sadaya sumujud lahir jeung batin. Kagusti urang sadaya sumujud lahir jeung batin. Kagusti urang sadaya sumujud lahir jeung batin.